pusing aing mah ngadu hayam teh. Alah malulu. Lagian sia bukan make ayam aing. Lah emang sia boga hayam gitu. Ya boga. Ya ayam aing mah aya sisit baya. Oh, ba aing nepok kos kumaha sih sisit baya teh. Ya ayo. Hayu. Ayo. Waduh, ngeunah benernya. Mor meni tibra. Meni poho kana tugas. Kita jeuleum kopi meni geus beak gerak geus eta. Nah, biasana nu heesna tibra mah ku ieu mah ampuh ieu. Kamari ge lauk sakolam. Modar kabeh ku ieu mah. Udah. Molor malu. Pak. Aya naon, holor wae maneh mah. Apaan teh ronda? Nya pantesan eta kopi meni biak 15. Biasa budak ora. Eta Pak Wakil ka dieu can? Ya, tahu tah. Tahu tah. Pokok maksudnya tadi mau urang kersare gitu nyaho. Oh, terus tungguan di dia lah, nya. Keung, Pak Wakil rek ka dieu. Mereka dia. Heeh. Lah, masalah ya. Gajian urang. Oh, emang enak gajian? Cina nggak ada yang mah. Oh, heeh. Udah gua di dia lah, nya. Bisa. Biasa nama mainnya jeung ajudan rada PA. Oh, bener. Mana sisit baya? Ya, siapa bayana? Yes, goblok. Aing serius ka dieu. Coba aing nepok hayamna. Ya. Wah. Bangkok ieu mah. Lain Bangkok. Bangkok ieu mah. Wangon. Aing mah lain ka hayam. Naon? Tuh. Oh, itu mah ada ipar gua. Lah, emang kunaon sih ada ipar sia? Lu suka sama dia? Bogoh aing ka manehna. Nih, gua bilangin. Kunaon. Mertua gua mah nggak suka kayak lu, pemabok, judi, ngadu ayam. Mertua gua mah pengen yang menantu yang soleh. Sia kitu amat nyanggeus ari kitu malah. Tah. Aing berubah heula jadi jelema soleh. Dia nggak jadi. Teu jadi aing lah. Yaudah. Naon maneh nong cemberut tas ketus udah ceduk. Coba kan dulu. Naon maneh nong cemberut wae. Gitu. Tadi kamari ningali budak eta teh. Lah hayang ka budak eta mah, da budak eta mah tukang main, tukang judi, tukang ngadu hayam. Tujuan eteh buka salah itu tukang judi, tukang ngadu hayam. Maneh mau ulah daek ka budak eta. Keur mah anak mungkin teu bener. Mun ulah daek we. Ih, nong gaya tersek keblak gaya terus najis ah. Pokoknya mangga ulah daek we, temen tekan nyaon bebet bobot we pokoknya mah ulah daek. Anakna goreng patut. Kemana asisten dia? Asisten? Asisten? Ya, Pak Wakil. Ayo. Ya. Non Pak Wakil. Eta naon dia belinya teh hargaan wakil. Pokok orang. Wakil reka rapat jeung RT jeung Hansip pangungkulan baju. Ya. Oke. Bajuna di dia pokok. Pakekeun. Bener. Oke, Pak Wakil. Kancingkeun. Pelan. Nah, aku lupa ya jadi asisten mah.
nurut. Nya Wah yang gajina doang. nya. Taikeun nya. Taikeun ke tahun hareup. Cet lakean mureunnya. Nah, ieu beuteung gede teuing. Ieu ngerakeun can make kursi itu eta. Heeh, kalau kieu Kamari dibere duit ka mereka anakeun wae. dibain slot. Gadang. Dibalikan. Heeh. Ayo. Ayo, Ayo, ayo. Tetap Pak Wakil. Dah, buruan. nya. Aku dengerin nungguan. Ya kumaha mendekin kancing ya. Aduh, alah. Udah kan? Nya siap. Poho, Pak Wakil. Jadi geng shot kieu aing. Siap nyerahin aku keluarga. Wakil pakai kancing buat gengsot. Rapi. Nya siap. Na 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 na. Iya iya. Mantap buka asisten. Na 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 na. Yeay. Kehidupan motor. Yuk. Kehidupan sih benar. Ya maaf Pak Wakil. Urang teh Nah. bisa mah motor. Dia bisa mau motor. Heeh. Set tahun 2020 dia bisa mau motor. Heeh. Ya sudah. Ayo. Ya salah, sing benar. Bagak. Abang weh aing ngaranna telah jawara. Masor ku batur aing kuat. Teu beunang eta randah hiji ku aing. Gunung ku aing di loncatan ku aing. Laut ku aing di ojayan, tangga kelapa ku aing di taekan. Abang weh cuma randah hiji ku aing teu bisa diakalan. Pokona mah kudu beunang ku aing tarana. Aduh. Kira-kira aku kieu bawa motor teh. Akan cek wakil ge ulah nyanyi wae wakil ke motor. Murugul. Jadi nyuksruk. Aduh, enggak sih kumaha. Turun. Bener PA. Pak Wakil. Nah, cium tangan. Jembangan. Asisten cium tangan. Ayo gerak. Asisten wakil. Nah, itu. Cimenang. Buku keluarga catat tuh. Turun. Beres. Yuk, tulis apa? Asli, Pak Wakil. Bener-bener ada sini kan. Asli. Dia yang tulisan mana? Asli asisten. Asli. Baris. Tangga cendong. Ujung baris itu kan. Gerak sini berhenti. Tapi Siap gerak. Blok B. Gope. Nah, Wakil. Nagok kabeh. Berdiri. Geng teh. Nah, geng naon Naon ieu? Nonggeng kabeh. Nonggeng kabeh. Aduh, ayo we. Wakil kebawakeun asisten ayo. Siap. Siap. Berdiri. Saya minta kepada RT untuk laporan kepada saya tentang masalah bansos. Siap. Bansos, alhamdulillah semua warga masyarakat kebagian. Cuman saya doang nggak kebagian. Pak Wakil. Saja nari aparat mah kebagian ge. Sarua Pak. Hayang kebagian. Oh, hayang kebagian. Nuhun Pak. Yang ke aparat Pak Pandori. Tapi pemajikan menang Pak jeung ditahan. Oh, mau eta mah pemajikan menang sarua teh. Iya, menangnya. Oh, Pak. Siap, laporan selesai. Oke, laporan terima. Ansip, laporan keamanan kondusif. Aman, Randa. Di Parit itu aman, Pak. Siapa? Kondusif. Semua sudah kondusif. Siap. Catat. Siap. Laporan diterima.
Assalamualaikum Bu Haji. Waalaikumsalam. Saha teh nya? Oh, abdi Rudi Bu Haji, Oh. santri di Banten. Oh, mohon. Bade naon nya? Oh, alhamdulillah tadi Rudi atau Ameng di Bumi Nara Rencangan. Kalau kesana nanti waktu nana tepan, abdi bade tepan di dia. Masuk mangga. Karena Bu Haji. Iya mangga. Masya Allah, kasep mah tetap budak, jaba kasep, jaba soleh, jaba sopan. Pagi amat tetap budak amun jadi menantu aing. Siap. Kayak gaji mah tahun harap ya. Siap. Tahun-tahun harap. Oh, tahun harap gak wakil kisan gaji. Aduh, akan panen lo goreng. Aing mas ato hari gajian. Di OB di wae engok. Geus aing di OB di wae rasaan mah ieu. Betul lah tenang gaji. Oke, siap. Asisten, Siap, Salim. kali. Siap. Salim. Siap. Asisten. Siap. Bingung beliau. Asisten, Siap. siapkan motor. Siap. Aduh. Assalamualaikum. Salam. Ayo naon sih, Ki Haji? Haji. Ayo naon sih, Ki Haji? Ribut wae. Coba panggilkan kopi lah nih Haji deh. Nya sok kada parekan heula nya. Panas banget ya rasaan teh. Ngeunah mun bari ngopi teh diuk teh lah. Tong latte nih Haji. Nya. Dah. Tah gitu ngopi masukan segar ya. Nya seger ngopi mata ikopina. Tuh. Jauna. Nuhun ya Haji yo. Yuk. Nggak dipanggilkan kopi. Kebeneran dia ya RT. Kunaon sih kasih kandu pusing. Kamu nanya. Nah, enak ya Ki Haji, orang arek ngobrol. Itu orang kan boga anak. Oh. Tak kudu kumaha urang geus kitu anak urang. Anu tila kan boga salakina merucut. Terus Beuki main, beuki ngadu hayam. Tah ayeuna urang kuduna kumaha untuk anak urang teh. nya kumaha teh sarua anak urang kene nya. Nya heuh. Nyata mah kumaha alusna we nih Haji atuh. Oh nya heuh da urang nurut ka Ki Haji kumaha Ki Haji. Nyata pendapatnya Haji kumaha. Nya pendapat urang hayang boga minantu teh anu soleh. Anu getol ibadahna. Nya anu kira nurut lah gitu ka urang. Ya heuh kira-kira senang ka urang, senang ka anak urang Ya, gitu. Emang saya jodohna. Nya aya urang basa hari tah bersolat da urang amprok di masjid. Nya heuh ari kitu mah tuh kumaha we atuh tuh nih Haji. Nya heuh da urang sebagai pamajikan nya nurut ka salaki kumaha coki Haji urang ge deui. Nya heuh. Ambu, bade masak naon ieu? Nya sok atuh Neng, naon we anu rek diasakan ayeuna? Aya naonan emang? Aya itu non boga bayam rek di sayur wae dah. Nya tos atuh sok sayur we atuh eta nu aya. Sok cicing heula nya Ki Haji, urang arek masak heula di sini ka jero heula nya. Heuh atuh nih Haji masak mah lah. Tambang geus sore ye. Singeuna kira-kira masak-masak teh lah. Nya, yeuh. Dia, wow haji kasut henteu. Haji kasut anu boga anak kana teh lain. Anu Judas. Heuh. Tah, eta. Terus kunaon? Urang teh resep teh ka mainna teh. Terus Nya mainna teh roman-roman beungeut teh. Tadi teh siga nu geuleuheun ka urang. Tadi kan urang nempoan hayam. terus Urang teh nempo manehna teh sangaja nempo manehna. terus Kunaon beungeut teh siga nu dulu. Teh ka urang. oh nya boleh Ya. jadi. Urang kan jawara mah nyaing kudu eleh. Terus mana ayeuna kumaha? Nya ayeuna mah kumaha carana sangkan mainna teh Hmm. bogoheun ka urang Waduh, gitu. nya rada hese itu mah hayang ge boga minantuna
ustad, lain tukang adu, tukang main siga maneh lain. Tapi bener cek dawana nanya tadi berarti Ngomongnya, benernya. Tapi ngarana aing, kiraku aing kudu teu bisa menangkeun manehna. Boga rencana naon di dinya? Ayeuna mah aing kieu. Heeh. Minta tulung wah ya nanya ka RT ya. Oh, boleh nya. Dulu. Bisa Saya apal meureun eta. Maksudnya bantuan urang. Kumaha? Tah. Kek RT wayahna ieu nya. Urang jam 9 hari ulin dari Terus? mana? Terus? Tah. Rada peutingan saeutik. Heeh. Ke RT gedor. Imah teh. Kira-kira jam berapa? Jam berapa? Setengah 10-an lah, orang jam tengah 9 teh orang mangkat di imah apel caritana ka imahna gitu. Oh, maksudna digerebek. Ah, eta. Terus supaya kumaha? Supaya maneh dikawin. Kenapa kumaha? Tah, itu teh sangkan orang bisa rumah tangga ieu jeung manehna kumaha carana. Oh, berarti lamun kitu mah orang kudu ngahubungi Amil. Ayo nomornya di sini. Ya Amil wakil. Sok kerjanya orang telepon ya. Bantuan urang nya teh nya. Siap, ayo. Tayunya. Ya salah tuh itu mah nomor hotek. Oh, salah saya. Nanti dia nya. Tah eta geus eta. Wah, ieu nya. Angkat lah ya tanya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Pak Amil. Oh nya laras pisan. Amil upami teu aya kasibukan, Pak Amil diantos ku abdi di gardu. Oh, insyaallah tapi piduiteun lain ieu teh. Nya piduiteun, pokona mah tenang aya we lah. Alhamdulillah mun piduiteun mah juga beneran isukan reseptor emok gitu boga duit. Ya bang sore ya. Siap diantos ya. Mohon Pak Wakil oge ku abdi bari telepon. Siap, ayo. Alhamdulillah menang jo. Seker isukan teh lumayan setor emok jadi itu pusingnya. Ka dieu Pak Amil, tinggal urang telepon Komandan. Komandan Pak Wakil. Yo, saha deui nu telepon lah. Aduh, naon ya? Halo? Assalamualaikum Pak Wakil. Waalaikumsalam, aya naon teh? Iya Pak Wakil. Upami kersama Pak Wakil balik deui ka dieu. Ieu aya piduiteun Pak Wakil. Proyek gede gitu. Proyek gede ieu mah. Beres tenang ieu mah. Kan eta anu tadi ngingu jeung Pak Wakil asisten tong dibawa lah ribet lah. Geus urang kesel wae. Oh, ayo. Tungguan di gardu. Siap, ditunggu di gardu. Beres ieu mah piduiteun. Tah, ayeuna mah mumpung Pak Wakil can aya, Pak Amin can datang, eta panjer ka dieukeun heula atuh. Siap teh, eta mah harus disiapkeun. Aya Harus direncanakeun. Jadi awewe aing geus setor ka ieu. Ieu mah seker DP heula tapi nya. Anjeun DP ge nya. Ayo geus. Geus rencana sukses. Ah. Dilunasan kontan langsung gitu sesana. Tong babejanya ka Pak Wakil jeung ka Pak Amin geus mere DP. Heuh. Siap. Sok mah mana buru? Iya. Duh, Aya ih sabungkus deui, kalem. Ah, sabungkus deui. Iya. Aya tambahan keur meuli kopi. Ih, nyatanya. Aduh, Nyatanya. sun gocak dah. Jadi mana kayak dulu masing-masing aya. Amin masih datang nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesalamannya lah. Oh, Cintangan atuh ho. Pamil, aduh, sehat Pamil. Tarik Pamil, tarik. Terus aja. Sok. Oh, Hansip menang tuh weh. Yo Gus. Aya naon ieu ngomong kuat serius gitu. Jadi kieu Pak Amil. Iya, saudara Rudi bogoh ke anakna Pak Haji Kasut. Jadi sehubungan emang mitohana teh embung boga minantu tukang judi, tukang mabok, tukang main teh. Jadi tak wakil udah sekalian ya. Sekalian. Kami sekantenan aja Pak Wakil ya. Oke, siap. Besok kurang serius kan lah gitu.
Masuk mangga. Kalian. Tuh pimpinan orang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kampul amat. Oh, Ya ambil segala. Selamat. Aya naon teh ieu tadi telepon ini kumpul dia ya ambil segala. Mohon tadi Pak Wakil nu dicarioskeun ku abdi aya proyek teh. Jadi kieu sareng Pak Amil, sareng Pak Wakil, Pak Hansip, sareng abdi tak kedeung peuting teh ieu manehna teh arek ulin ka anakna Pak Haji Kasut. Oh, anak Haji Kasut. Mohon. Iya tadi namanya ku wakil eta. Wakil, ulah. Anak gua mun ngadu pisan. Manehna mah hayang boga minantu Ustad. Oh nya, wakil geus sarua Ustaz. Ulah. Sok ceritakeun. Jadi kedeung pas salat Isya nya kedeung ieu arek ulin. Terus urang sebagai aparat diminta pertolongan ku manehna. Kedeung supaya manehna kawin, tadi teh kumaha carana sangkan kawin gitu lain. Betul. Jadi hiji-hijina jalan kedeung urang grebeg. Kumaha Pak Amil? Kudu digrebeg. Kudu digrebeg urang tangkep kawin. Gitu. Eta mah terserah Pak RT bae jeung bawa wakil eta. Kumaha Pak Wakil? Aduh. Ya sebenarnya mah sulit gitu kan. Tapi tenang sih, capekna aya cenah. Oh aya. Heeh. Ini aya. Heeh, kumaha ieu? Aya geus jadikeun. Jadikeun. Jam berapa? Jadi kieu Pak Wakil. Teh jadi teh tos salat Isya teh bade ngalancong. Terus Bumina Pak Haji Kasut. Mohon. Nah, mungkin jam 9-an atau jam setengah 10-an Pak Wakil langsung datang ke Pak Haji Kasut, gerebek ketok pantona. Mikir urang, rumput. Tapi aya mah nyager wakil mah. Aya meureun. Eta mah geus direncanakeun pokona mah. Jeung wakil jeung Pak Amil mah pokona mah beres. Mantap. Cik, Kumaha? Emok jadi meureun. Penting gitu. Eta nu Ieu geus penting mah. bade pancetan ka RT. eta mah pokona mah urang mah hayangna geus beres, kakara kurang dibayar kabeh. Soalnya banget RT jeung hancip beda ieu mah. Can nasibnya. Encan. Oh, ya Allah, rincan mah. mere, KPRT mah Ayo encan. dai wakil rincan mah. Heeh. Ya iya ngaturkeun nuhun pisan ya Pak Wakil. Mohon. Ya. Ayo. Mohon. Siap. Ayo, sok atuh. Mangga. Ya, mangga. Masalah, jadi ayah si Kasep aman ka dieu. Nuhun Pak Haji. Kaleresan abdi teh hoyong ngembangkeun ilmu agama. Sakantenan oge hoyong jadi orang dieu. Nyetina naon? Ada ujang pesantren di mana? Alhamdulillah sih Pak Haji Rudi di Banten. Oh, di Banten. Maksud ka dia tujuanna Ya, pada silaturahmi ka Pak Haji sareng Pak Haji. Ya. Ya, Rudi tadi ieu insyaallah sih hoyong ka putrina Pak Haji. oh nya hari paja manggawe sih. Alhamdulillah. Nuhun Pak Haji. Nya so. Oh, nya berarti Ki Haji, urang teh bakal kalaksana beureun boga minantu anu soleh teh. Nya mohon kitu nih Haji. Si Nengna ke mana? Si Nengna aya di kamar. Sok atuh pelukan. Neng. Ulan Ambu, bade naon? Keluar heula Neng aya tamu. Tamu saha si Ambu? Duka tuh, terang Ambu mah. Sok keluar heula nya Neng. Aya naon sih si Ambu teh ngaganggu wae main heeh. Aya naon si Ambu? Sok cari heula Neng. Punten. Nah, Neng, aya tamu si Aa jauh-jauh ka dieu teh bade tatamu ka Neng. Kumaha tah Neng tanggapanana si Aa? Aduh ka tuh Abah ah. Terus Neng bade obo wae ah, tundu ah. Sama aya mana? Hampura nya anya. Nya Ibu Pajang Tisawiyos.
Gitu si Neng mah adatna. Karo-karo. Ya Pak Haji, tenang. Yuk ah, jadi orang kalebak nggak sungi, jadi seenaknya meren keluar. Kege. Iya. Antosan aja ya. Kerjaannya. Ayo. Bener-bener geungeun pisan ka aing. Aing sampai dewa mundur kalian ka hoge. Isukan pageso tunduk ka aing bersina. Aing gue ate heula. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh. Assalamualaikum. Tuh saya mah tuh. Saya masa sih? Nyanteunya ho. Buru buka. Buka tuh kemana ho? Sama tamu Neng di dieu. Manis lah tuan rumah yang geura buka mah. Buru buka. Kan naon geus ditanya wae. Assalamualaikum. Punten teh abdi ngadang ieu laporan di masyarakat bahwa si Teteh ieu ngampihkeun lalaki. Aduh, kok da teu aya da nu amang ngage. Anu leres teh. Coba orang tanyakan ke si Abah sama si Ambu. Abah, Ambu. Aya naon ya itu di luar lagi ibu teh? Keji. Tuh aya naon di luar mana rame ribut wae? Aya naon nya di luar rame wae raribut. Aya naon Neng? Aya naon sih Neng? Mana rame kieu? Tuh aya naon nya? Sok cari kelan. Ayo sama. Bade naon nya bapak-bapak ieu rame-rame? Udah bete jelasin. Jadi kieu Pak Haji, Bu Haji, abdi ngadangu laporan ti warga bahwa si Neng teh ngampikeun lalaki. Leres teu? Emang bikin lalaki? Nya aya sih, ari anu amang mah. Mohon. Tah, kieu Bu, abdi ari nu ameng mah lamun seandainya di luar, ku abdi mungkin aya warga laporan ke abdi, tapi pas abdi ningali sendalna aya motorna aya, tapi nu amengna teh aya di luar gitu. Jadi aya di dalam. Nah, hapunten dia ku abdi bade diperiksa ke dalam gitu. Besok mah ada jaminan ge aya di. Sok, ayo. Pak Amil, ayo sok. Mana dia Pak Haji nya? Ayo sok, ayo. Ambil kesaksian sok ayo. Sok kesaksian. Hei sok Neng kia atuh. Ieu ka dieu. Mana Bu Haji? Anu ameng teh seharusnya mah aya di bangku. Hanya ini itu ke Haji geuning anu amang teh budak teh aya di bangku itu kamarana ieu budak teh. Periksa teh. Siap. Pak Amil, ayo coba orang periksa ya. Oke. Dah, iya ya. Baju saya teh ya. Wah, iya. Aku awe make songkok. Kos lagi ya. Ini baju lelaki ini. Ini baju lelaki ya. Mana ini mana? Coba tata, oke. Aku dihinya. Ya bisa. Kita coba tak. Coba di kolong. Iya oke. Jalan mana? Keluar. Waduh. Keluar. Waduh. Ya. Bawa. Wajib. Tah, ari ieu naon eta? Masya Allah Neng, ari lalaguan sia meningget ngerakeun banget sia ka kolot teh. Sia diamprokeun mah ku kolot, ka ditu embung, ka dieu embung, da sia teh cedihan awewe teh. Ayeuna lalaguan sia teu bener ngerakeun kolot.
Ye aing teh neng di dieu teh ku batur teh dihargaan di lembur ieu tapi aing ku anak teh dihargaan siang geus nyerakeun. Kakolot teh ta enak orang nanya Ki Haji, tak kumaha anak urang ngalaguan geus teu bener kitu. Mane sebagai kepala keluarga. Tah, kari ge urang merkeun ka maneh. Sok. Nya kumaha tuh ambu bari jeung eta ge da teh anak urang. Dan kalakuanana doang teu bener. Jaina mah kieu pasrahkeun deh ka aparat desa kumaha baikna kitu. Ya baiklah bapak-bapak sekalian, kita sekarang nggak usah kita panik, nggak usah kita ribut-ribut. Ya kita selesaikan secara keluarga, secara tenang. Ini mah mau tidak mau kami sebagai aparat harus menikahkan kedua pasangan ini. Karena walaupun seperti apa kejadiannya, buktinya seperti ini. Kami tidak menuduh, tapi kenyataannya seperti ini. Sudah ada bukti. Sudah ada bukti. Kami akan nikahkan, mau tidak mau. Kalau sudah menikah, terserah bapak ibu, terserah kedua pasangan sekarang menikah. Besok selesai silahkan. Cuman kewajiban kami sebagai aparat untuk menikahkan atau menggugurkan kewajiban atau tugas kami kepada warga kami yang kita anggap nyeleweng selesai. Gimana Pak Ji? Nyarankeun wae ka Ki Haji kumaha bener. Ya Abi. Mangga. Oh. Ya udah. Berarti kalau gitu mah ya kita nikahkan. Ya, ayo. Ya, udah pakai bajunya pakai. Pakai bajunya pakai. Nya mentak ge amun jadi anak amun ku kolot neng diomong kieu kudu nurut ta ayeuna mah kumaha kajadian geus kitu maneh-maneh geus ngerakeun ka kolot ye neng ambu teh di dieu teh dihargaan neng ku batur teh tapi kunaon ku anak sorangan teh dihargaan ambu teh neng ambu mah geus era urang dieu meureun laguan maneh kos kitu ta ayeuna mah maneh nya kumaha daek teh daek kudu daek ditikahkeun teh da ngerakeun teh ditikah mah ambu nu jadi omong mah jeung Ki Haji jeung bapak maneh ayeuna mah geus nya neng kudu daek nya amun dititahkeun heueuh ambu ngarestuan ayeuna mah rumah tangga sing bener maneh sing nepi ka kolot nya neng nya ayeuna mah sok hayang hampura ka apa maneh teh Abah, kurang nyamannya. Kumaha tuh?